Cah, udah ninggal bapakna yuk. Gimana? Tinggal lauk. Di balong? Di balong. Ayo atuh ya. Yuk. Kamana si bapakna ongkoy wae ka balongnya. Mana ya? Kamana iya? Nih ku ganjen-ganjen teuing nya boga salah kieu teh. Betul. Nganteran heula lauk teh. Kan naik nganter ka pasantren budak karunya itu mesti dianteran lila. Mana atuh Mang Dudung teh? Bapakna. Kamana? Aduh, kuring teh euy cenah capek-capek yang ngabedahkeun balong butuh berbiaya budak sakola. Lauk dibawa hutang kulak teh duit dianyuk. Janjina mah saminggu cenahnya. Kumaha ieu si manehna ngamuk moh ayeuna balong besaat kieu. Ieu di dieu euy. Bapakna. Mana lauk teh? Aduh sia si manehna ka dieu euy. Puguh kuring teh tadi teh aya tangkulak ka dieu. Nya kumaha? Tadi daerah kala hiji dua lauk, manehna janji ada diborong sabaongnya ku kuring teh dibedahkeun we. Hanas mama wawadah tuh tingali bapakna. Nah, ternyata lauk dibawa duit teu mere. Astagfirullahaladzim, nya kudu kumaha lagi kitu bapakna. Teuing mana jelema saliwat jelema teh. Katipu mun urang teh. Ya, hot teuing ah. Bodoh-bodoh teuing, aya jadi kolot. Nih.